hayang buka hiasan dia waktu marake orang mantennya terang kahar langsung kan batu ali dah man terang man nongkrong tadi tahu dulu nggak sehat man alhamdulillah. Duh, gimana euy? Baturan mah pakai tulang bahar udah kieu. Urang mah euy buka batu ali mah jangan biasa jangan jaga-jaga. Sugan teu kerati kadek sugan gitulah. Ada geni lah kitu tah. Aya oge jeung hiasan kemahe. Kemarin lah mun teu mah urang ada gagah make batu ali mah ge pokona mantap lah kitu tah. Oke, kalau telepon lah si Budina tuh. Aturan boga duit teh. Aya lah, sombong amat. Harus teh ya barangna. Nyangke we ka jelemana lah langsung satu sok tuh. Langsung ke panorama lah. Sedang tinggi. Apa yang mau sih komputer dia nih? Yang telepon nang. Hello. Bud, di mana Bud? Kali atuh. Eta buka batu ali lain. Batu ali. Aya di urang batu ali sa. Perlu. Heeh bawanya, tadi ieu babaturan hayangan. Babaturan. Lalu pinjatkeun kitu 200 kan. Hayu urang. Heeh di maharan bogakeun manehna duit atuh ka dieu we nya. Penyangeus ke urang kadinya nya. Heeh bawanya di antosan di dia ya. Ya. Berhenti. Wah, tadi mana? Belakang. Lain batu aya kan batu ali. Ya. Kenal. Ayo batu ali urang mah keur kakabalan. Keur bisa ngalungit. Keur kadunya angge aya. Ka mana tah? Kadunya lah. Kira-kira itu tahu. Aya lah. Baik 200. Sebesar kurang lah bisa soal ini mah jadi sih ayo bu orang 200 tegal tahan lah dealnya ke deal harus dapat udah itu jamin hari orang mah lah ini sebelum dia kudu baca mantra lah pembukaan ya mau baca mantra Bismillahirrahmanirrahim ala katabra jangan tak buat lah itu sih pada kakek hebat je heran hilap kok sila juga tuh si sombong nah cek si mamut itu mantra kan mantra apa kata bra anja ini ngekil man penonton batu ali kata naon eta ieu ali ieu batu kumaha maksudnya iya tuh ali ieu maksud urang teh diasupkeun baku naik diasupkeun kiri ditempelkeun kieu masukkan atuh ieu diasupkeun ieu tempelkeun di depan ieu mah mantap atuh kitu mah ieu mah tuh lain batu ali atuh kieu mah naon eta ieu mah ali ujung batu